hikmah anu nomor ka 40 ieu al-Imam Ibnu Athaillah nyebutkeun sekali deui husnul a'mali ari saena pirang-pirang amal eta nata'iju husnil ahwali pirang-pirang buah saena pirang-pirang tingkah. Jadi lamun hayang alus amal aluskeun heula tingkahna. Lamun hayang alus tingkah henteu bisa langsung diomean tingkah, tapi kudu diomean makomna, kedudukanna. Wa husnul ahwali jeung saena pirang-pirang tingkah eta min nata'ij tahaqquqi tina pirang-pirang buah kanyataan fi maqamatil inzali dina pirang-pirang kedudukan atau makom keagamaan. Hikmah nu ayeuna ini tilu pokok bahasa dia yang saat dilanjutkan urang kudu terang kedudukan urang teh di mana. Lamun urang aya beunteun salat urang alus atawa goreng beunteun heula kedudukan urang bulan mana. Nah kedudukan urang teh jalma nu lia, nah kedudukan urang teh jalma nu sombong, nah kedudukan urang teh jalma nu ujug atawa nah kedudukan urang teh jalma anu ikhlas. Lamun urang kedudukanna jalma nu ikhlas nya otomatis tingkahna anu kaluar tina awak urang bakal ikhlas. Lamun geus tingkahna ikhlas teu kudu ditanyakeun deui salatna oge bakal ikhlas. Innal ibadah sanya-nyana pirang-pirang ibadah allati anu yuaddiha nunaikeun karena itu pirang-pirang ibadah saha al-abdu hamba kasolati sapertikeun salat masalan kana perumpamaanana hanya saja dinyatakan pihak dina pirang-pirang itu amal teh naon al-husnu kasayan. Jadi sanyanya pirang-pirang ibadah saur Imam Al-Ghazali nya eta ibadah anu ditunaikeun ku hamba sapertikeun salat perumpamaanana ibadah kan loba lain salat wae aya puasana aya sedekahna aya zakatna aya ibadah haji jeung sajabah. Urang cari contoh salah sahijina salat ieu anu ditarik ku hamba anu ditunaikeun ku hamba ieu bisa dinyatakeun alus lamun ieu salat boga perkiraan diterima ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti lamun boga perkiraan diterima kudu alus seperti tilu ieu. Makomna ieu salat dilakonan ku jelema kumaha? Tingkahna ieu salat geus cumpon jeung aturanna encan. Amalna salat urang ieu ditujukeun kana naon? Geus alus encan tujuanna salat. Nah, lamun geus alus anu tilu ieu maka bisa kapeunteun alus ieu amal. Sanyanya pirang-pirang ibadah sakabeh anu ditunaikeun ku hamba sapertikeun salat perumpamaanana eta bisa dinyatakeun alus, bisa dinyatakeun alus. Dengan catatan boga perkiraan ieu salat ditampi di sagigireun cenah ari kitu mah aku ujug lamun urang ngira-ngira salat urang geus ditarima ku Allah. Itu lah pertanyaannya. Nah, moal asup dina ujug urang boga kapasitas memperkirakeun ieu salat urang ditarima. Ieu puasa urang ditarima. Ieu ibadah haji urang ditarima. Lamun urang boga pamadegan HP model itu, apakah ieu HP geus dikosewat kana ujug? Eta jadi pertanyaan pasti. Jawabanna ujug jeung rojak memang mirip ibarat pinang dibelah dua. Ujug jeung rojak. Ujug itu boga keyakinan bahwa ieu amal geus kapake tu ujug. Lamun rojak boga rasa harap mugi ieu amal ditampi ku padona Allah sanes ku adilna Allah. Sakali deui lamun ujug aya rasa amal ditarima pedah adilna Allah eta ujug halus pedah adilna Allah adil Allah lamun ieu amal ditarima tapi Allah teu adil lamun ieu amal urang teu ditarima. Nah ieu ujug di samping eta berharap
ieu amal ditampi lamun ieu amal ditampi padol Allah anu lungsur. Lamun ieu amal teu ditampi maka adilna Allah anu lungsur. Nah jalma anu ujub mah ditarimana amal boga rasa tina adilna Allah, teu ditarimana amal teu boga rasa tina adilna Allah. Nah eta ujub. Beda mana ujub, mana roja. Jadi sekali lagi ujub jeung roja ieu ibarat pinang dibelah dua. Hese ngabeda pinang hate. Ngan jelas hate anu taqarrub ka Allah, hate anu ngadeketkeun diri ka Allah, pasti bisa ngabedakeun ieu hate cicingna dina ujub atawa dina roja. Pasti bisa ngabedakeun. Jadi da ujub jeung roja teh dua-duana oge sarua boga rasa amal ditarima eta ujub. Roja sarua boga rasa amal ditarima. Lamun roja rasana tina rasa harap ka Allah. Ya. Jadi masih kena can optimis ya. Optimis tetap ngan tina rasa harap. Optimis tetap yakin. Meyakinkan. Ngan datangna ka yakin ieu tina harap ka Allah bahwa Allah teh nurunkeun padolna, padol mah anu kamari dijelaskeun. Padol mah mawa beaskeun mawa duit 16.000 tapi digaya 5 kilo. Eta padol. Lamun mawa duit 16.000 dibere bea 1 kilo eta adil. Da 16.000 pun bisa beli bea 1 kilo. Eta adil. Jadi boga rasa bahwa ieu amal geus diterima ku Allah. Tina rasa amal urang geus kapake sagigireun Allah. Jeung tina rasa bahwa ieu amal sampurna teu butuh omeaneun deui. Wa bidzalika jeung ku ieu amal anu kaluarna alus teh, amal anu kaluarna alus ieu bil ikhlasil qalbi, bil ikhlasi wal huduril qalbi. Amal anu kaluarna alus ieu boga catatan syaratna naon kudu ikhlas jeung kudu hadirna hate dua. Ikhlas jeung hadir hate. Wa dzalika bil ikhlasi wal huduril qalbi jeung ieu tina ahwal lamun erek asup kana amal ieu kudu hadirkeun ikhlas jeung hadir di dieu hate anu bersih. Kakara amal bakal ngabuatkeun alus. Wasofa minal ujbi wal riya. Nah, wasofa minal ujbi wal riya. Ujub kudu bersih tina ujub riya. Ujub riya bersihkeun, ikhlas jeung hadir datangkeun ka amal bakal halus. Selagi dina ahwal, dina tingkah. Jadi tingkahnya seperti ayeuna pegawai hate nah tingkah sebutna. Ada tadi makana tingkah awak tadi mah seperti salat goreng di omean ku ilmuna, seperti sedekah goreng di omean ku muaqabahna. Gitu kan? Tah ieu mah geus asup kana ranah tingkah hate. Nah, lamun tingkah hate ieu bisa disyaratkeunna. Wasofa minal ujbi wariya bersihna hate tina ujub tina riya. Riya aya sababaraha tingkatan telah dibahas ngeunaan khusus bab riya. Tapi tingkatan riya ieu memang tiasa ditaayaakeunana nya melalui tahapan-tahapan ikhlas anu tilu. Ikhlas awal, khawas. Waliya wa ghairiha jeung lian-liana minal afati tina pirang-pirang penyakit hate. Penyakit hate terloba ujub, riya, takabur, sum'ah jeung sajaba. Bersihkeun eta penyakit hate, asupkeun di dieu ikhlas jeung hadir, maka bakal di dieu amal ngabuahkeun alus. Ayeuna salajengna. Ghaira anna hadhihi sifat karena liana sa'nya ieu sifat yata'assaru wujuduha illa bihusnil ahwal. Sulit ieu sifat teh ayana illa bihusnil ahwal kecuali ku alusna pirang-pirang tingkah.
Sulit orang hayang sholat karena Allah teh lamun tingkahna urang goreng. Lamunan orang hayang ngabuahkeun sholat deket ka Allah lamun dina tingkahna urang jauh di Allah. Lamunan naon atuh cenah ayeuna anu disebut ahwal hate teh nu kumaha? Ayeuna anu disebut ahwal itu pirang-pirang tingkah. Anu disebut pirang-pirang tingkah anu mata ieu pirang-pirang tingkah jadi sumber utama alasan alus nama nyaeta tilu. Hiji cinta ka Allah tingkahna, anu nomor kadua rindu ka Allah, anu nomor katilu segan ku Allah. Eta disebut tingkah. Jadi sekali deui anu disebut tingkah teh saperti contoh cinta ka Allah, tina cinta ngahadirkeun rindu, tina rindu ngahadirkeun segan. Husnul ahwali ba'da tahaqqu. Jeung alusna pirang-pirang amal ieu saparantos menyatakan bisail maqamati ku bener. Jeung alusna pirang-pirang ahwal, alusna pirang-pirang ahwal ieu ba'da tahaqqu itu pernyataan. Saparantos menyatakan alusna maqam, gitu kan? Alusna ahwal kumaha disebut maqam. Lamun maqam halus insya Allah ngalahirkeun ahwal anu halus. Bahkan tahakkuk saparantos pernyataan bisail maqamaku perjalanan pirang-pirang kataubati sapertikeun makom tobat wal waroi jeung makom waro wazuhdi jeung sapertikeun alusna bener alusna ahwal ieu kumaha perjalanan naon perjalanan makomah. Sekali deui alusna ahwal ieu dipeunteun kunaon dipeunteun teh jurina teh saha jurina teh nyaeta perjalanan makomah. Anu kumaha perjalanan makomah teh tobat waro jeung juhud. Jadi anu menteunna ieu ahwal urang alus atawa encan tobatna urang juhudna urang jeung warona urang. Lain urang anu bisa menteun tingkah urang alus tapi tobatna urang. Lain urang anu bisa menteun ahwal urang alus tapi juhudna urang. Sejauh mana penteun juhud urang eta punten kacintaan urang. Pan tingkah eta tadi yang disebutkeun tingkah teh tilu, hiji cinta, dua rindu, tilu segan. Jadi sekali ini anu meuteun kana pirang-pirang tingkah itu perjalanan makomah. Perjalanan makomah kumaha? Anu tadina makom urang teh makom jalma maksiat, maka cara minahkeun dina makom maksiat kana makom taat kunaon? Tobat. Maka ieu tobat baris bisa munteun kana naon? Kana tingkah anu kumaha? Cintana urang bisa dipeunteun ku tobat urang. Ya. Segan urang ku Allah bisa dipeunteun ku tobat urang. Jeung sonokna urang ka Allah dipeunteunna ka eta. Sedangkan jalma anu sono mah tong boro-boro keur ngalakonan amal, teu ngalakonan amal ge khusuk. Tong boro-boro keur salat, teu salat ge khusuk. Eta jalma anu sono kan gitu. Ya. Jalma anu sono tong boro-boro keur puasa, keur puasa oge bakal khusuk, bakal tuluy ingat ka Allah. Paman taat pokok jeung sing saha jalma anu bener-bener bimaqamati taubat kumakom tobat razaqahullahu razaqo maparin rizki ka itu jalma saha Allah alhala kana tingkah mahabbat Allah mahabbat atau cinta ka Allah teu hiji ka amin ya tadi tingkahnya seperti dia ya di itu tingkahnya seperti ya tingkahnya ya itu tingkahnya anu nomor hiji tingkahnya
mahabbah Cinta. anu nomor saud rasa sono maksudnya mahabbah saud terus Wal haibah. wal haibah tingkah dia anugerah di Allah tingkah teh kurang bisa cinta ke Allah itu anugerah di Allah kurang bisa sono ke Allah itu anugerah di Allah kurang bisa segan ku Allah ieu anugerah di Allah anugerah ieu dipaparin ku Allah kan kumaha kajalma anu paman tahap pokok bimaqamati taubah sing sahajalma anu bener-bener dina taubahna dina taubatna tahap pokok sing sahajalma tahap pokok anu bener-bener artinya bener-bener dina taubatna maka dia tobat baris ngabuahkeun jadi rasuna natijah natijah buah hati-hati natijah dari dia kemarin hanya rasa cinta kalau kita kan tingkah hati atau tingkah awal rasa cinta tingkah hati sebab kalau disebutkan tingkah awal untuk satu-satu jelema anu ngalakonan amal taat eta carintaeun ka Allah betul kan rasa cinta dia hadir kulantahan jalma anu tobat bener-bener dina tobatna baris ngabuahkeun mahabbah. Jadi rasa cinta ka Allah ieu datang ti saha ti jalma-jalma anu tobat. Sekali deui rasa cinta anu aya dina hate rasa cinta ka Allah ieu datang ti saha ti jalma-jalma anu tobat. Lamun salila ieu urang can bisa cinta anu sampurna berarti tobatna urang can sampurna. Poe ieu urang ngalakonan dosa ti kanaon wae, poe dieu tobatna urang geus model kumaha. Sedengkeun selagi aya dosa anu encan ditobateun mustahil ieu hate bisa cinta ka Allah. Sabab sekali deui buahna tina tobat anu bener-bener ieu nyaeta mahabbah. Jadi bahasana gitu, soal Imam Al-Ghazali nyeulkeun paman sing sahaja mah tahap pokok anu sungguh-sungguh anu bener-bener bimaqamati taubat kumaha taubat dina tobat teh manehna sungguh-sungguh teu deui dina tobat. Razaqahullahu ta'ala razaqah maparin rizki ka itu jalma anu tobat saha Allah Ta'ala al-hala kana tingkah hate teh naon anu disebut tingkah hate dia salah sahijina mahabbatallah cinta ka Allah. Jadi cinta ka Allah ieu diperolehna ku jalma-jalma anu tobat. Namun urang can bisa cinta ka Allah berarti urang can bisa tobat anu bener-bener. Sakitu jawabanna. Tobat sama. Sedangkan syarat sahna tobat dia beda-beda para ulama. Nah, aya nu nyebutkeun syarat sahna tobat teh 10, aya nu nyebutkeun syarat sahna tobat teh 20. Ngan intina di anu tilu yang paling pokok kudu kacumponan. Hiji rasa kaduhung, dua moal ngalakonan deui, tilu ngenta ampun sakitu heula. Ulah ka ngadongengkeun anu kaopat kalima nepikeun ka 20 nah. Nu tiluna wae urang can tentu bener-bener ya. Tilu heula ieu pokokna. Tangke lamun geus bener-bener anu tilu kakara ngomean syarat-syarat anu liar. Eta jadi lamun aya pertanyaan rasa cinta ka Allah datangna tina amalan naon eueuh deui wal amalan tobat. Urang bisa cinta ka Allah lain ku ngalobakeun dzikir. Urang bisa cinta ka Allah lain ku ngalobakeun salat kan sanes. Tapi ku bener-bener dina tobat. Lamun geus bener-bener dina tobat rasa cinta ka Allah datang. Tapi sabalikna urang teh loba salat, urang teh loba zikir, urang teh loba sedekah, urang teh loba tolak ilmu ngan tobat urang teh sungguh-sungguh moal ngadatangkeun cinta ka Allah eta amal urang. Sababna maqomna ge
dan asal. Goreng, lamun mangkongna goreng, maka amal oge bakal goreng. Sakumaha loba amal. Nya amal loba sing heueuh, amal loba. Loba gawe, dan teu kapake na pedah naon? Pedah ieu amal teu wae ngahadirkeun rasa cinta ka Allah. Itu. Jadi kitunya, mengertinya. Jadi rasa cinta teh datang teh di jelema anu kumaha? Anu tobat. Mengerti cinta ka Allah can? Can. Nah pernah can tobatna masih kene heureuy. Tobatna masih kene banyol. Nah. Jadi lamun urang aya cinta ka Allah saur Imam Ibnu Athaillah ieu benerkeun tobat urang sabab ieu tobat asupna dina makom. Tobat mah lain dina tingkah tapi cicing dina makom. Lamun salat anu kaluar ti jalma anu tobat nya oge Fatihahna balelo dipandang halus. Lamun zakat, lamun sedekah kaluar ti jalma anu tobat kulantaran tobat ieu makomna halus, maka ieu zakat nya naon maka ieu sedekah nya oge saeutik bakal punten loba. Tapi sabalikna ieu amal kaluarna ti jalma anu teu bener dina tobatna. Atawa jalma anu teu tobat. Maka najar sholat Fatihahna pasehat, salat sahna kabawaan, ieu sholat moal bisa kapunten alus. Moal bisa kapunten alus. Tiba heula urang can pernah diajar sholat, tiba heula urang teh tara sholat, tapi tobat ieu jelema. Tuluy ngalakonan sholat. Tobatna tobat anu bener-bener teh anu pahakok. Anu bener-bener anu sungguh-sungguh dina tobatna, Fatihahna teu betes, rukukna salah, wuduna wae salah, ngan kaluarna tina makom anu alus. Punten. Nya oge beusi ari cicingna dina cingidon, dina jariji raja mah ya. Sabalikna ayeuna nya oge ayeuna jalur dari cicingna dina cingir urang-urang anu tukang begadang goreng disebutna moal bisa pangaruh. Sogan ieu curug teh di alian jamrud, tuluy ieu curug bisa siga curug gajah tunyak-tunyuk moal bisa. Amel we curug urang nya oge di dandanan jamrud. Gitu kan? Nah, itu analogina. Salatna ieu teh dikategorikeun penteun salatna beusi, naon kualitas salatna teh beusi, tetapi penteun salatna ieu bisa jadi berlian sagigireun Allah. Sabab naon kaluarna tina makom anu alus jalma anu tobat. Bakunten ya. Maka saudara Imam Ibnu Athaillah dina hikmah anu sanes dibatkeun maksiatul awrasat dullan. Ya, khairun min ta'atin aw rasat izan. Saya Imam Ibnu Athaillah, maksiat anu ngawaris kana rasa hina eta leuwih hade daripada amal taat anu ngawaris kana rasa mulia. Nah, pana maksiat anu ngawaris kana rasa hina leuwih halus, sabab tobat teh dimimitianana teh tina rasa hina. Geus ngarasa hina, atan kaduhung. Geus kaduhung, moal ngalakonan deui, tuluy nyen tak ampun. Begitu tobat anu kahiji tingkatan kahiji. Da tobat teh aya 10 tingkatan, sebagian ulama 10 tingkatan anu paling ringan. Oke, yang jelaskeunnya tingkatan-tingkatan tobat. Pertama beda kitab. Ngan lima PR panenten kanggo tingkatan jeung syarat-syarat tobat. Syarat-syarat tobat kulantaran benten kitab engke tiasa sanes-sanes promosikeun ini sanesnya ngan ieu mah gunana media teh gitu. Kanggo syarat-syarat tobat da moal kabujeng upami dibahas di dieu antukna hikmah anu ieu moal beres rangkuman-rangkuman anu tos tidak maka kanggo syarat-syarat sahna tobat ieu penting diawas ngan awas we dina channel YouTube Namora TV Kantun Pilari ya. Anu saterasna wa man tahat pokok jeung sing saha jalma anu sungguh-sungguh anu bener-bener bimaqomil waro ku makom waro
rozako maparin rizki Allah ka itu jalma al-hala as-sawto kana tingkah sono. Tadi mah tobat ngalahirkeun tingkah naon? Tobat ngalahirkeun tingkah cinta. Ayeuna mah lamun waro ngalahirkeun tingkah sono. Waro ngalahirkeun tingkah sono. Jadi lamun kan cicing dina makom waro hatena senantiasa sono kali. Lamun cicingna dina makom naon bener tobat hatena pasti senantiasa cinta. Ngan lamun cicing dina makom waro hatena senantiasa sono. Diingat-ingat boto-boto sono ka Allah, sono kana amal oge urang dieu was. Sono kana amal na ya, urang sono ka Allah ya. Sono kana amal sedangkan lamun eueuh inti dohul to'ah, lamun eueuh nunggu amal taat bakal eueuh sono ka Allah. Maka dia urang perlu omehan heula tobat, hadirkeun heula rasa cinta. Iya, ya betul. Anu hadirkeun rasa cinta ieu anu geus ieu kategorina hate anu mata hatena teh su'aul basiro. Anu su'aul basiro, anu geus kabuka hatena, anu geus bisa nempo mata hatena eta su'aul basiro, maka anu su'aul basiro mah pasti bisa cinta ka Allah. Sanes kitu saparan su'aul basiro eta aya naon ainul basiro. Pajalma anu ainul basiro mah geus bisa dirinya waro sanes tobat teh waro. Lamun geus ainul basiro maka si ieu hate bisa ninggal ka Allah hate tuluy hate bisa ngahadirkeun rasa rindu ka Allah sauq sebutna. Ya, rasa sono. Jadi sono teh salukureun cinta. Sono teh salukureun cinta. Aya jalma anu cinta tapi teh sono-sono. Mungkin bisa poe ngalaksanakeun amal anu diperintahkeun ku Allah. Asa kumaha we. Asa kumaha tah. Bok gitu. Rasa jadi sekali ini rasa sono ka Allah, rasa rindu ka Allah ieu hadir di jalma anu waro. Lamun rasa cinta ka Allah ieu hadir di jalma anu tobat. Berarti makomna tobat, tingkahna cinta. Makomna waro, tingkahna sono gitu. Waman jeung sing saha jalma tahak pokok anu sungguh-sungguh itu jalma bimakomi zuhdi ku makom juhud. Rozaqo maparin rizki saha Allah ku kaiti rozaqo maparin rizki ku kaiti jalma saha Allah al-haibata kana rasa segan. Malam juhud ieu ngalahirkeun tingkah segan. Eta. Jadi sekali deui anu ngahadirkeun tingkah segan naon? Juhud. Anu ngahadirkeun tingkah sorok naon? Anu ngahadirkeun tingkah cinta ka Allah teh? Tobat.